Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu ka 40 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun saketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 40na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Jaka Satria jeung Nyi Tanjung Sari tembong silih teuteut. Di Barung jeung Marahmai tapi panasaran. Siluman naon anu ngapamilik eta kembang gandapura dina mahkota. Nyi Tanjung Sari ayeuna mah anu kadenge nyarita. Dupi anu ngapimilik eta kembang siluman naon eyang manawi? Cek Nyi Tanjung Sari. Anu ngapimilik eta kembang nyaeta siluman Ratu Oraizan Jabodas. Manehna kawilang siluman zakti, tapi tong salempang sasakti zaktina oge siluman pasti bakal aya kalemahanana. Dato dina bukti nama manusia leuwih mulia tinimbang siluman. Jadi hidup aya repan gene bisa kapimilik eta kembang. Asal hidup inditna kudu babarengan rejeng budak zakti anu nelazi Giwang. Kalayan hidup oge kudu pulih heula kaayaan sarta ngeunaan hidup oge nyai anu hayang tebung jeung bapa. Ayu koeang urang andeur. Muhun mangga eyang. Jaka Satria panginten moal sareng abdi. Oh, janten Cek Tanjung Sari mah teras nyalira ka baluburna teu sareng abdi ya. Hehehe. Sanggeus dipikir-pikir goeang, memang gitu kuduna kaze. Lanceuk hidup sorangan diandeurkeun goeang ka balubur. Sedangkan hidup di Wanggit ayeuna
teangan budak sakti anu ngaran Zigiwang cobaan lempang ngarah kabeh kaler susuganan gancang kapanggil laratan eta budak teh Kazeb Jalu menak soleh jingo. Muhun mangga eyang pamikitu kaayana nama ku abdi sejak ditumutkeun nitip we pun lancek eyang. Hehehe, memang lancek hidup teh geus jadi tanggung jawab eyang anaki. Engke hidup mun geus panggih jeung Zigiwang bisa bareng lumampah ka balubur bikin nyusul sarta langsung ngajugjug gunung guntur duaan. Kumaha Nyai Zatuju mun gitu bisa jeung nu jadi adi? Cek eyang Kiai ngareret ka Nyi Tanjung Sari anu direret Gancang Awalon. Muhun mangga eyang abdi ngiringan we kumasaena. Nyi Tanjung Sari ngawalon pondok. Hehehe, syukur hari hidup Zatuju mana ki sok jaluk diuk didinyata nonggongan gayang nukang urang bulikeun heula eta kaguatan katutatu teh saterusna hidup engke ngamimitian lumampah mun geus buli jeung deui eta sora soang di mana nya mun rageg di sarada cing atuh eta soang panggebageun ulah kita gandeng wae. Ieu eyang ngerek mubaran murid eyang eta soang gandeng Cek eyang Kiai karungsingan ku sora soang fokusna kaganggu. Muhun mangga eyang keun ku abdi dikabaheula eyang. Cek Jaka Satria bari jungnang tu ngabaheula soang. Sanggeus beres mah Jaka Satria nyamperkeun deui ka eyang Kiai. Sok geus ayeuna bagera diuk Jalu gradiuk granukang. Muhun mangga eyang tapi punten salira eyang danget ayeuna ku abdi duaan janten direpot eyang. Hehehe, ente saha anu diriweuh barina oge eyang wajib ngarawat jeung ngaping hidup duaan dumazar tina raza kanyaa. Lain karena ditita atawa dipaksa tapi ieu mah mutlak kaluar dina kanyadeang teu eyang mah teu ngarasa diri diweuh. Hehe, Gancangna carita Jaka Satria terus dipulihkeun kayanan kalayan barokahna elmu eyang Kiai katutridona ti Gusti anu Maha Suci anu maparinan elmu. Jaka Satria akhirna bisa pulih deui kayanana tatuna lita teu sakara-kara tepak pelor ngiles. Alhamdulillah ayeuna hidup geus pulih deui Jalu. Kari ayeuna hidup mimiti ngemban pancen sakumaha anu dilizankeun ku eyang tadi. Bral hidup gera indit lumampah pikeun neangan budak anu ngaran Zigiwang. Sedengkeun Nyi Tanjung Sari lanjeg hidup ku eyang rek dianteurkeun ka balubur. Engke hidup jeung Zigiwang mun geus patepung bisa nyusul ka ditu. Saterusna duaan tetep indit ka Gunung Guntur. Gesan menta kembang Gandabura dina mahkota ti Ratu Siluman orai Zanca Bodas nyatana Nyi Wizi. Sabaraha kali eyang Kiai ngajelaskeun naon anu kudu dipilampah ku Jaka Satria. Muhun mangga eyang sadaya anu dilisankeun ku eyang nembe tos dicatet ku abdi dina lebat sanubari. Mangga eyang ece wilujeng angkat mugi urang enggal tiasa patepang deui. Pasti urang bakal bisa tepung deui Jaka. Ayo Jaka pileuleuyaan. Jaka Satria jeung Nyi Tanjung Sari nyelang silih rangkul sacan nyorang deui papisahan dina ngalakonan tugas sewang-sewangan. Tur sanggeus kitu kalayan ku kaahengan elmu eyang Kiai Nyi Tanjung Sari dicekel leungeunna terus dibawa ngablesat ka awang-awang.
pikeun terus ngajugjug ka wewengkon Balubur tempat Bapak Nyi Tanjung Sari tumetep. Jaka satria oge teu loba cicing aya di dinya. Terus bae indit ninggalkeun eta patempatan gesan maluruh budak anu ngaran Sigiwang. Hiat corelat ngeles. Jadi Jaka satria ngacorelat ngiles ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun di tempat sejen nalika leupas wanci haneut moyan. Harita teh Ki Jamus katut pramuja anu jadi anakna. Harita geus ngeureuyeuh lumampah nanjak pikeun ngajugjug ka Gunung Sembung tempat lumuk matuhna Ambu Sulasmi. Jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Kira leupas tengah poe, duanana akhirna narepi ka tempat anu ditujuna. Malah kadatanganana langsung dibagiakeun ku Ambu Sulasmi katut ku Nyi Ebah. Sedengkeun Sigiwang mah keur eueuh harita teh sabab unggal tas barang gawe teh Sigiwang terus cicing di jero lombang pipir imahna Ambu Sulasmi meunang nyieun. Bari teu kabeh batur nyaho naon anu dilakukeun ku Sigiwang salila aya di jero lombang. Tur saenggeus silih bageakeun sakumaha mistina. Ambu Sulasmi kadenge anu ngamitian muka caritaan. Syukur Ki Jamus teu poho ka ambu. Malah ngahaja datang jeung budak. Bagja kula teh bisa kaunggahan ku bepoho lembur. Bari sakapeungareretan ka Nyi Ebah, Ki Jamus gancang harita ngawalon bari seuri leutik. Taeun teh ambu mah sok ka mana bae. Kawas ka pangkat naon we ka kuring teh. Sakadar pupuh lembur oge. Oh nya ambu, kuring jeung nu jadi anak. Pangadatang ka dieu teh memang boga maksud anu tangtu. Sarta aya sababaraha hal penting anu kudu ditepikeun ka ambu. Ambu Sulasmi tembong kerung bari gancang nyarita. Oh, nah aya hal penting naon di antarana eta teh Ki Jamus? Coba gera jelaskeun ka ambu sing jentre ngarah pugu. Cek Ambu Sulasmi. Ki Jamus gancang harita ngajelaskeun pamaksudanana. Janten kieu ye ambu maksud sim kuring pangadongkap ka dieu teh. Kahiji nyaeta saja nyarioskeun hiji hal atawa kajantenan anu matak prihatin pikeun sim kuring ningalina. Aya urang pribumi jawara wanita benang katewaku para kompeni Walanda. Pimpinan Kapten Abud jeung Sersan Joko oge dibantuan ku jalema nu nalah si Aseng. Tur kajantanana teh dinten kamari. Kitu teh ambu. Di mana kajadianana eta teh Ki Jamus? Kajadianana di lembur sim kuring pisan ambu. Jeung hanjakalna teh mangsa nyaksian kan eta kajadian. Kuring bener-bener tuani maju jeung ngabantu. Sabab rumasa ilmu kuring masih kene ata. Can cukup mun kudu adu hareupan jeung Sersan Joko. Nya kapaksa kuring teh nyumput mangsa ngabandungan kana eta kajadian teh. Katambah pihak lawan memang cukup loba jumlahna. Aya kana 60 prajuritna anu katempo ku kuring mah. Ngajadikeun si jawara wanita oge terus kawalahan. Tur akhirna mah beunang katewak sebab dirempug ku nu nembak. Ki Jamus nyaho saha eta wanoja anu wanian teh jeung urang mana ngakuna eta teh Ki Jamus? Nya eta kurang apal kuring di ambu. Sabab sapanjang kuring ngabandungan kana eta kajadian. Si wanoja teu kungsi nyebutkeun saha ngaran anu sabenerna. Nalika ditanya ku musuh-musuhna oge ngajawabna teh ngadon nyebutkeun kuring malaikat anu bakal nyabut nyawa para pengkhianat katut kompeni hina. Kitu cenah pokna teh ambu. Eta si wanoja kawilang hebat oge elmuna.
ngan hanjakal dilicikan jadi wele jajaten sarta laju ditembak lebah suku kencana ambu. Duh, hawatos teuing atuh eta wanoja teh nya. Tapi eta nasib si wanoja kumaha saterasna ki? Cek Nyi Ebah tangtuna we milu mangkarunyakeun ku nasib jawara wanita anu beunang katewak ku pihak Walanda. Duka atuh Nyi Ebah. Kuring oge nya kuring oge teu apal saterusna eta nasib wanoja teh. Nalika saterusna digiring ku lobaan bari diborogot jika nama dibawa ka markas Walanda eta teh Nyi. Cek Ki Jamus jadi asa karagok arek ngaakangkeun ka Nyi Ebah teh sabab ngarasa era ku Ambu Sulasmi. Kumaha atunya Ambu geuning kitu kayanana? Cek Nyi Ebah bari ngareret ka Ambu Sulasmi. Anu direret gancang awalon. Nya ari kitu mah kayanana. Jadi susah nulunganana oge nyai. Kudu lantip tur pinuh ku kawaspadaan jeung kawani nyusup ka markas Walandana langsung. Sabab eta si wanoja geus pasti bakal terus dibawa ka markas Walanda pikeun ditibanan hukuman. Ambu bari nulungan wa eta wanoja ka ditu Ambu? Mun diparengkeun mah meureunnan Ambu memang kudu ka ditu nyai pikeun nulungan eta si wanoja. Ki Jamus tembong marah mai sabab Ambu Sulasmi nyarita kitu oge geus pasti aya hate jeung niat pikeun nulungan si wanoja. Syukur mun Ambu ayeuna aya niat nulungan eta si wanoja. Kuring mercayakeun pisan kana kemampuan Ambu. Eta si wanoja kudu bisa disalametkeun jiwana Ambu. Memang kula oge ngarasa watir tur prihatin. Sok ras ku nasib anu karandapan ku eta wanoja. Sabab eta wanoja teh jelas boga tujuan akur jeung urang nyaeta merangan kaum penjajah. Dalah bet kuring oge sanyana mah ngarasa kageuing hate pikeun nulungan eta si wanoja teh Ambu. Tapi kuring sadar kemampuan kuring teh memangan ukur ala kadarna. Dina mantuana oge ngan ukur sesorok kojor nganterkeun nyawa. Ari rek nambahan ilmu panemu mulik pangarti puguh geus kagok ku umur ieu teh. Tah ku kituna kuring sabenerna mah boga dua maksud. Pangna datang ka dieu teh nyaeta geus nganterkeun pramuja anak jajaka kula nu hayang nambahan ilmu panemu ka Ambu Sulasmi leuwih ti cukup cenah. Hayang jadi jalema anu bisa numueos anu empes ka angkara murkaan milu merjuangkeun lemah cai. Ku kituna mugi we Ambu Sulasmi karsa nampi pun anak dicentenkeun murid etang-etang ngarencangan Jang Giwang di dieu. Oh. Kutan geuning aya maksud sejen tur alusnya. Beteh teuing jalo ku Ambu baris ditarima jadi murid Ambu. Ngana teu nyarita tita tadi ngadon jempe bae jang pramuja teh atuh. Pramuja memang tita tadi jempe bae jika nu era erek ngilu cumarita teh. Sumuhun Ambu. Abdi teh hayong janten murid salira hayong namihan pangarti manawi eta oge Ambu kersa. Jang, syukur hidup aya kahayang nu sakitu mulyana. Ku Ambu moal diulah-ulah keug bae bunga nu aya Ambu mah. Asal si Sujang betah we cicing di dieu di tengah gunung. Muhun Ambu, nuhun sateu acana. Insyaallah abdi baris betah di dieu sateu acan janten murid Ambu. Tuhnya gening teu hese Ambu Sulasmi mah bager jalo langsung ditarima hidup jadi muridna. Tapi keke kuring teh ngarasa panasaran ieu teh puguh. Kita tadi bet teu ningali Jang Giwang nakamana budak teh Nyi Ebah. Cek Ki Jamus bari terus netep antep ka Nyi Ebah.
Nyi Ebah waktu ditanya kitu ku Ki Jamus, harita jadi bingung sorangan sabab kudu kumaha mere pijawabeun ka Ki Jamus lantaran aya ngandung Rusiah teu meunang nyaho batur ngeunaan si Giwang. Ambu Sulasmi sureti gancang harita nyarita, Ki Jamus biasa we Jang Giwang mah keur usung ngalatih jurus di tempat biasa. Kalian sumangatna tetep ngagedur. Sabab sarua maena oge hayang bisa ngabela kalemah cai, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Cek Ambu Sulasmi. Jang Giwang memang hebat budak teh. Kuring kata jipisan ku kasumangatan eta budak Ambu. Loba deui obrolan-obrolan sejena anu lumangsung di eta patempatan. Sagala dicaritakeun pikeun ngeusian waktu anu muguh teu karasa nyerelekna. Nyaho-nyaho geus wanci sore we harita teh. Atuh ningali waktu geus sore, Ki Jamus terus pamitan pikeun mulang. Satu tas nitipkeun pramuja anakna ka Ambu Sulasmi, sangkan digembleng dijadikeun murid ku Ambu Sulasmi. Sarta nyati mimiti harita pramuja terus cicing weh di Gunung Sembung nyuprih pangarti nambahan pangabisa ti Ambu Sulasmi. Dina waktu anu meh sarua harita teh kocapkeun Sersan Joko katut si Aseng. Duanana kakarakna repi ka wewengkon Guham Maung nalika panon poe mimiti ngingsir ngulon. Malah tacan repi oge ka Guham Maung ku batin Mbah Buyut Keling saketi langsung bisa katangkep kalayan jelas aya jalma asing ngambah ka eta wewengkon padahal jarakna masih keneh anggang. Sajalmana anu rek datang ka ieu tempat teh Mbah Guru atawa si Sersan Joko katut si Aseng teh anu rek ningali kayan kuring di tempat, cek Damaraseta anu teu bisa kawas Mbah Buyut Keling saketi batina mampu nangkep aya jalma asing ngambah ka eta wewengkon dina jarak anu masih keneh jauh. Nilig kana gayaan mah eta dua jalma teh si Sersan Joko katut si Aseng. Tapi keun eta dua jalma teh urang uji heula sameme nepi ka ieu tempat. Urang uji ku dewek. Hayang nyaho na bakal kuateun maranena diuji ku dewek. Oh nya sok atuh uji ku Mbah Buyut. Kumaha be carana sangkan maranena ngarti teu sambarangan jalma bisa ngambah ka ieu wewengkon Mbah. Geura Bandungan ge gusi lain. Eta dua jalma ku dewek baris diuji heula sameme narebi ka ieu patempat. Saterusna Mbah Buyut Keling saketi tembong nyidakepkeun dua leungeunna baris sila dina luhur batu nemprak anu lecir. Dua panona tembong dipeureumkeun. Teu lila Hiu kelebuk. Di sabuleureun wewengkon Guham Maung ngadadak ngaguruh ku sora angin anu ngagelebuk tarik pisan ngaganggu kadua jalema anu keur lumampah nuju ka Guham Maung. Aduh, nah geuning bet jadi kieu ieu patepatan teh Sersan. Ujug-ujug aya angin ngagelebuk tarik pisan. Da tadi mah asa henteu ngan ukur ngahiliwir hungkul angin teh. Duanana terus ngararandeg eureun. Sersan Joko anu memang leuwih luhur pangartina batan si Aseng langsung bisa ngabedakeun antara angin biasa bawaan alam jeung angin jieunan kakuatan jelema. Tenang Aseng, tenang. Ieu memang lain sangin-angin, tapi angin jieunan kakuatan manusia. Awas Aseng, urang kudu hati-hati ya, bisi ibar ya. Hiya! Uluh kutan. Aya anu nyoba meureunannya ka urang. Aduh, bahaya ieu mun terus cicing mah, Sersan. Sersan Joko jeung si Aseng gancang ngalatur kuda-kudana masing-masing
sangkan awakna kuat nadah angin anu ngaguruh di eta patempatan. Wus iu kelebuk. Dalideg panggiung dalideg. Si Aseng dadalig degan awakna ka tukang, kadorong ku eta kekuatan angin. Jeung memang can hampir sapinuh nambah buyut keling saketi mantengkeun kekuatan jarak jauhna. Mangsa nguji ka eta dua jalma. Malah harita si Aseng ukur ngadalig deg mundur sabara lengkah ka tukang. Sedengkeun Sersan Joko anu minangkana mampuh nadah eta kekuatan. Tembong anu ukur dua lengkah ngadalig deg mundur ka tukang. Satus plak-plak geus. Bah buyut keling saketi tembong nepak tempat pangdiukanan lalaunan. Serta kejadian satuluina memang bener-bener hebat. Si Aseng langsung ngajungkal ka tukang, geus teu bisaeun ngajaga deui kaseimbangan badanna. Ieu sewu kelebuk geus, kedebuk aduh. Sedengkeun Sersan Joko tembong harita mahna ngadalig deug sabaraha lengkah ka tukang kadorong ku eta kakuatan. Kurang ajar. Sersan Joko ngaheab panas hatena. Asa diheureuikeun meureunan. Malah terus timbul rasa kapanasaran hayang ngayakeun perlawanan. Srog regedak. Heup. Iya. Sersan Joko terus ngakero bari naker tanaga lapisanana mangsa ngalawan kekuatan angin anu ngagelebuk tarik. Tatangkalan tembong pating pelenod jika nu rek runtuh dang daunana rabeng halaliber. Seplak geus. Pikeun anu kasakitu kalina Mbah Buyut keling saketi nepak batu tempat pangdiukanan lalaunan. Serta leuwih hebat deui tumrapna harita. Angin ngagelebug leuwih tarik di sabudeureun wewengkon Gua Maung. Serta nembrag awak Sersan Joko nu langsung ngajengkang ninggang awak si Aseng anu kabeneran karek bisa nangtung deui tina rubuhna. Duaklak kedebut wadah. Tapi acan oge leungit karuasna. Keur kitu nah atuh ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.